Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, runtuyan mutiara puja ti iran widuri, puji ranggian intan pangalem ungkaban kasugema-sukma, ungkaran pamuja zat kanumur bawi sesa, zat anu sinenjang kaheman, buktosna heman kahamba-hambana, nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Salumpai kanyaah anu maha welas, sinuat sholawat, sinelam salam, mugia salamina dirurubkeun, diamparkeun ka junjunan alam, nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih ka para ahlina, ka para ashabna, dumugi ka akhir wanci, ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dibika hormat, sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan, kaleren lantaran panata acara parantos maparin waktos kangge jabung tumalapung sabda kumapalan dina ieu wakatos. Kirang pangajen pasang kiri biantara anu kusim kuring dibika hormat, ibu, bapak, saderek sadayana, oge rerencangan rumaja anu kusim kuring dibika hormat. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payeuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh taya sanes sejak ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang. Sim kuring di dieu sanes bade mapatahan ngojai kameri, sabab sim kuring rumasa taya kabisa. Sangem paripaos namah etang-etang lauk buruk milu mijah. Nanging sok sanaon sim kuring suhung ku pangaweruh, sudah ku pangabisa. Sim kuring baris nyobi ngaguar ieu tema diantara anu unina ngawewegan karakter nonoman Sunda. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, zaman kiwari mah seueur pisan jalmi utamina urang Sunda anu teu ngeunaan, anu teu nyaho ngeunaan karakter Sunda anu salaresna. Malahan di sawatara wewengkon mah atau seueur urang Sunda anu paripolahna nurutan budaya luar. Cobi ku urang perhatoskeun, loba nonoman kiwari anu paripolahna teu bener, sapertos basana teu marenah, paripolahna teu bikaresepen, anu pohara mah sok bonteng ngalawan kanu, nu leutik ngalawan kanu gede, nu jadi anak ngalawan kanu jadi indung. Kitu oge anu gede teu mikanyaah kanu leutik. Sedengkeun ari desa cara nagara mawatata, yeuh ari adat kabiasaan di Sunda mah hade pisan. Cobi ku urang emutan, hirup di priangan Sunda bari teu saluyu jeung karakter urang Sunda teh ibarat angeun teu diuyahan, asa teu jeujeg nyebut urang Sundana oge. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, tah saparantosna sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Si horeng geuning anu utama pikeun para nonoman anu jadi seueuh siwi pajajaran teh taya sanes kedah mibanda kana rasa katideung budayana. Tah di antawisna aya 5 karakter anu kedah aya di diri urang salaku nonoman Sunda. Anu 5 karakter teh anu kahijina nyaeta cager, cager hatena, cager jasadna, cager rohanina, cager pangemutna, tur cager moralitas atanapi akhlakna. Anu kaduana nyaeta bener, bener hatena, bener ucapanana, tara cueut kanu hideung, tara poteng kanu koneng. Bener paripolahna, anu lain kudu dilainkeun, anu ulah kudu diulahkeun. Sangem paripaosna mah
hade gogok, hade tagog, hade basana, hade paripolahna. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Anu katiruna nyaeta bager, bager hatena, bager paripolahna sok nulungan kasasama. Tur miboga rasa silih asah, silih asih, silih asuh kasasamana. Anu kaopatna nyaeta singer. Ari singer teh nyaeta mawas diri. Loba rasa toleransi, sok narimakeun kana pituduh batur ka urang, tara nyalahkeun kana pituduh batur ka urang, tur tara ngabenerkeun diri sorangan. Anu kalimana nyaeta pinter, pinter dina elmuna, elmu dunya tur elmu akhiratna. Tapi teu pinter sosoranganan, najan ngajak pinter ka babaturan. Sok sanajan boga ilmu anu luhur, tapi tara gumede nu aya mah DP-DP. Tah eta 5 karakter anu kedah nancep di diri urang salaku nonoman Sunda. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Kumargi kitu atuh urang salaku nonoman pangharapan ieu wewengkon Sunda kudu ngawayahnakeun nancepkeun karakter anu bieu di diri urang. Sabab sakumaha nuku urang sadayana dipika nyaho yen maju jeung mundurna ieu wewengkon Sunda teh kumaha urang salaku nonomanana. Mun urang salaku nonomanana saluyu jeung karakter urang Sunda tinangtos ieu wewengkon Sunda teh bakal leuwih maju tur bakal leuwih sae ditinggalina di Indonesia. Dalam teu ku urang rek kusaha deui. Janten urang kudu celik putih celik herang nancepkeun karakter anu bieu di diri urang. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Rupina sakitu anu kapihatur, hatur nuhun tina perhatosanana, bobot sapanon carang sapakan, hapunten tina samudaya kalepatan, mugia aya manfaatna. Kabanten bade nyosonten, milih beas disipatan, hapunten abdi hapunten, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.